nyukruk galur nu kapungkur nutur lacak para wali nyambuang ka balarea gitu tinggal tinini aki ngawaris kabudayaan budaya Sunda seni Sunda sawer asih ieu nasihat kanggo panganten sakali ku hidup muga diturut pepeling tawis ka asih pigesanan hidupmu yang ngarandapan laki rabi ngamudina rumah tangga sangkan panggih tentrem ati sangkan panggih tentrem ati. Ini nasihat kanggo pengantin istri. Kaalis puputon kalbu mugi hidup sing nastiti ngambah alam rumah tangga kapanutan singgu mati tuturkan dunia akhirat kitu kewajiban istri kitu kewajiban istri salajengna nasihat kanggo panganten pamageun asep mimiti diuruk dangkeun kudu acepil simpen di mana nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup lelagasan teu aya anu maredi tiwang kidieu kapayun asep kedah taki-taki nyubadanan kewajiban ngurus ngatur laki rabi anu kadadaku gagesan asep hirup mukti sahur Rasulullah estu rejeki mah tetep puhit kawas arek hirup lana tapi nak kudu sabanding jeung ibadah nu tong pegat sing kawas ajal rek tepi apanya werte sakitu mugia hidup anak king runtut raut cauyunan kacai jadi salewi kadarat jadi salogak jauh balai para kritki taur jati rahayu rahayu manjing walagri dahu pikeun salawasna tina ayungan mah suci ginanjar sapapaosna amin ya rabbal alamin turun jati rahayu gelarna Banjaran Bagja. Mangga kali. Siap atau siap? Siap? Ini di Bayu, mau dibongkar, siap? Alamsa siap? Bismillahirrahmanirrahim. Mangga ibu diajungkeun tanganna, dirawuh heula asna.
Di atas tali lomba. Siap. 1, 2, 3.